Si Mas Roy karena ulang-ulang gitu. Kerebahkan. Wah, halo. Aing keur ngalamun Keur mikiran naon, ulang-ulang gitu di pala laur ih. lain uing teh masang togel nomor. Astagfirullahaladzim. Hari Sugan teh didinya antara masang nukar hari itu. Dia besok eleh, beja kaua hayang menang mah. Gandeng dirinya apa gitu karena nomor. Tong sok gagaba. Kan baheula pernah tapa. Parahna nyebutkeun ieu bari jeung apal aneh ya. Itu urusan nukar itu mau sok dibur-bur ka batur. Hegari dirinya mun sok neangan nomor sok menang ti mana gitu. Paling ge ngarumus ngan dina eta we kertas buku naon anu kosong. Bisa gitu dirinya ngarumus. Kan apal wingi ke SD dinya matematika sok punten we 3. Parahna anjir. Eta ge rumusna teh nang niron ti batur. Teh. Atuh da ieu mah nya heueuh atuh doa nya ngarumus jaban niron. Geus kieu aya mah. Hayang tereh mah. Kuing dituduhan. Di mana? Aya pokona mah. Wah. Nu bener ieu. Hayu Bang Teh. Alah, ieu mah proyek gede. Aslina ieu mah Mas Roy. Didinya asal siap ritual jeung syaratna pokona mah. Pokona mah ieu mah nomorna dijamin jitu. Masalah naon? Lewat jalur goib ieu mah ka hade. Geun bae kajeun. Nu penting mah urang gocir lah pokona mah. Ekstrat naon wae ge di tembrag. Geus siap, kurang diantar ayeuna. Siap ya. Aduh. A few moments later. Kade di dia mah ulah ngomong sompral. Meni asa saralieun ki kita mencari deui nih parawe. Atuh dapan ieu mah. Sekuing ge jalur goib eta tadi ge. Pokona sing kuat mental heuh. Ieu Mas Roy tempatna ieu tangkal nu disebut tangkal keramat ieu teh. Mana kieu mah nya? Punten. Punten. Harapan. Punten. Sampurasun. Tangkal. Ieu abdi nyandak pasien. Mohon. Tah, geus ayeuna mah tinggal di dinya soranganeun. Lain orang bagian mulang. Da banyak kudu-kuduan. Ya, we sorangan? Ini aku. Ya embung geus ieu. Astagfirullah. Kapan nu butuhna saha? Coba sareupna. Kapan tadi ge kudu daek ritualna cuk urang oge keun bae makan ngarah meunang. Sieun. Kudu aya berkorban atuh ngarah meunang keisukan. Mun meunang ke bagi 2 jeung urang. Terus kumaha ieu kumaha? Heuh engke tinggal ajak ngobrol. Kayak nembalan. Geus kepona kitu nya. Urang mulang sok lah. Urang diluangkeun sing hasil. Oke, we ngagorowok lamun sieun ya. Heeh. Urang Langsung sampeurkeun. urang balik ieu mah. Nya, sok we. Begitu nya, sok we ajak ngobrol ge. Punten tangkal. Anjir. Nah geuning ngetawain. Kumaha atuh ieu? Ek naon maneh nyamperkeun urang, hah? Iya tangkal abi teh aya pangebutuh. Iya tangkal abi teh hoyong nomor sareng angka. Astagfirullahaladzim. Da maneh mah tuh da ngadon utrat-otret ngarumus geus punguh beulet. Geus ayeuna mah asal daek maneh ngadunan kana syaratna. Naon syaratna tuh tangkal? Gampang masalah syarat mah. Teu pira. Maneh kudu nyadiakeun udud kasmil sabungkus jeung kopi Indo Cafe saruntuy. Kuntilanak. Ih, kaleresan abi teh teu nyandak, da teu terang. Atuh ke abi ka warung lanya. Kayak sia datang ka dieu teh
Teu barang bawa naon. Ojek buru edit. Sakedapnya antosan. A few moments later. Tangkal. Ieu kanggo syaratna entos aya. Halus. Sok tunda syaratna di dinya. Juga aya mah manegera balik ke masalah nomor mah. Datang lewat impian. Nah iya tuh tangkalnya disimpan di dieu nya. Abi pamit teh lah, uih. Nya, mangga. Geus balik euy. Aing hasil. Yes. Mayan aing menang kelas mil sabungkus. Aduh, coba anyar. Beutuh masih disegel. Alah. Pohon obat angkana teh dipenta euy. Nah, gini si uah Aya euy. Enak kenaon nu aing eta rokok jeung kopi. Ih, Itu Mas Roy ieu mah henteu aslina ieu mah. Bae ya. Henteu urang mah Henteu. ih parahna ih. Berarti ini pubernya ke orangnya. Urang mah teu kecilian aslina. Mas Roy, hampura urang mah. Anjir. Hampura. Parah.